Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Parantos nyarioskeun Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa Aisyah radhiyallahu anha ti Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Parantos nyarios Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma kanat lailatul usriya bi, sawaktos dina wengian diisrokeunana kaula saur Kangjeng Nabi, wa asbahtu bi Makkah, sareng kaula dina waktu subuh parantos aya deui di Mekkah. Araftu kaula uninga, saya tahu annan nasa, bahwa sesungguhnya manusia la yusaddiqunani eta moal percayaeun ka kaula. Faqa'ada alaihi salatu wassalamu hazinan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam calik bari kayaan sedih. Sawaktos Kangjeng Nabi calik bari kayaan sedih, famarro kemudian ngaliwat bihi ka Kangjeng Nabi saha Abu Jahlin, Abu Jahal, adullahi nyaeta musuh Allah teh. Fa'atahu kemudian eta si Abu Jahal teh nyamperkeun ka Kangjeng Nabi. Fajalasa ilaihi kemudian diu eta si bebal Abu Jahal teh dicaket Kangjeng Nabi. Faqala terus ngomong eta si Abu Jahal teh kal mustahzi, ngomongna eta si Abu Jahal teh sabenerna mangaledek ka Kangjeng Nabi. Ceuk ieu Abu Jahal teh halistafatta min syai'in, wahai Muhammad, nah anjeun menang faidah atawa keuntungan tina hiji perkara. Qala saur Kangjeng Nabi, na'am sumuhun, usriya bil lailata, kaulah parantos diisrokeun tadi peuting. Qala ceuk Abu Jahal, ila aina, ka mana anjeun Muhammad diberjalankeun? Qala saur Kangjeng Nabi, ila Baitul Maqdis, kaulah diisrokeun ku Allah ka Baitul Maqdis. Qala ceuk Abu Jahal, summa asbahta baina dhahranina, terus piraku deui subuh-subuh geus aya di hareupeun kaulah deui wae. Qala saur Kangjeng Nabi, na'am sumuhun Abu Jahal. Qala ceuk si Abu Jahal, atuhaddisu qaumaka bima hadastani, nah anjeun wani nyarita seperti kitu ka kaum anjeun sakumaha caritaan bieu anjeun ka kaula? Qala saur Kangjeng Nabi, na'am sumuhun kan tenan pisan kaula wani nyaritakeun anu sabener-benerna ka kaum kaula. Qala kemudian ngomong ieu Abu Jahal teh, ya ma'syara bani Ka'b bin Lu'ay, wahai seluruh Bani Ka'ab bin Lu'ay, halummu geraka dari anjeun kumpul. Faja'u kemudian dararatanglah sakabeh kaum Bani Ka'ab bin Lu'ay, hatta jalasu ilaihima, nepi ka kabeh kararumpul darariuk di sekitar Kangjeng Nabi jeung di hadapan Abu Jahal. Qala kemudian cek Abu Jahal teh, hadis qaumaka bima hadastani, Muhammad coba caritakeun ka kaum anjeun tah seperti tadi anjeun carita ka kaula teh. Qala saur Kangjeng Nabi, na'am sumuhun, usriya bil lailata, wahai kaum kaula, tadi kaula parantos diberjalankeun di waktu malam. Qalu kemudian ngararombong eta kaum, ila aina, ka mana anjeun diberjalankeun wahai Muhammad? Qala saur Kangjeng Nabi,
ila Baitul Maqdis, kaula diisrokeun ka Baitul Maqdis. Qalu, kemudian ngararomong deui eta kaum, summa asbahta baina dhahranina, kemudian subuh-subuh kieu geus aya deui di hareupeun kula sarerea. Qala, saur Kanjeng Nabi, na'am, sumuhun pisan. Fasa'a rijalun minal musyrikina, kemudian berjalanlah dengan tergesa-gesa seorang laki-laki di golongan musyrikin ila Abi Bakrin Siddiq ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Begitu dugi ka Sayyidina Abu Bakar, faqalu, kemudian ngaromong eta kaum musyrikin teh, halaka min sahibika khabarun, wahai Abu Bakar, nah anjeun geus nguping kabar ti sahabat anjeun, yaz'amu annahu usriya bihi lailata, eta sahabat anjeun teh mengaku diri geus diisrokeun tadi peuting. Qala, teras nyarios Abu Bakar Siddiq, au qad qala, nah leres sahabat kaula parantos berkata demikian. Qalu, kemudian ngaromong eta kaum musyrikin teh, qala, muhun sahabat anjeun geus bercerita seperti kitu. Qala, kemudian nyarios Sayyidina Abu Bakar Siddiq, na'am, laqad shadaqa, bener pisan, lamun memang sahabat kaula berkata demikian, laqad shadaqa, pasti bener-bener cariosanana bakal terbukti benar. Moal mungkin sahabat kaula ngebohong sama sakali. Qalu, kemudian ngararomong eta kaum musyrikin, atusaddiquhu, nah anjeun oge ngabenerkeun kana kejadian Isra Mi'raj. Qala, nyarios Abu Bakar Siddiq, usaddiquhu fi ab'ada min dalika, kaula selalu ngabenerkeun kana cariosan sahabat kaula meskipun cariosan sahabat kaula jauh lebih aneh daripada eta. Hadhil qissatu bi ijazin, ialah kisah singkat reaksi Abu Jahal berikut kaumna ketika mendengar kejadian Isra Mi'raj. Wallahu a'lamu bishawab.